Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun keundeui sareng simkuring Mang Dedi Mulyadinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Wargi Mang Dedi para baraya di mana biayana utamina pisang kepada baraya anu ngagaduhan hancaya cerita Jawara Tiguha Mau karangan keleksa ieu nu kiwari ku Mang Dedi Barsi Paluluh bagian anu ka-40. Sagumaha nu kantos dibandingan dina bagian anu ka-38 hanca peuting kamari. Pedaran Mang Dedi kebegatuan dina mangsa medarkeun kaayaan alam tibeurang khususna ka Singajaya kaliros Wirosada. Harita ku kersana Singajaya Wirosada teh diwawuhkeun jeung patempatan di wewengkon Guha Maung teh arunya. Kumaha atuh para pamiarsa lajenganana ieu carita langkung paosna mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Kali hilap janela poho panto lari kena kunci wilujeng wengi. Mangsa alam berang harita dipapaesan ku sorak manuk anu recet di sarada. Mata kelar jeung mata kuaas. Brehi dua tangtungan jalma harita teh keur laleumpang we. Horeng si mana horeng Wirosada ngiclik nuturkeun hiji sepuh nyatana Singajaya. Malah sabot kitu pok Wirosada harita teh. Nah laras dia tagalan teh tara kasabak ku jalma lian bapak Asyok asak cegal mah lain Guha Maung wa aya nu nyahueun tapi can itu saya tahu sekali aya jelema nu ngulampreng ka dieu mah no margina sabab eueuh urusanana rek naon latos ka dieu da jauh ka dieu jauh ka lemur anggang ka desa
upami kitu mah tiasa jongjong pamilatihan teh atunya bapaknya. Aduh. Ayeuna geus sabenerna mah geus samimitian latihan. Ujang teh keur dilatih pikeun ngapalkeun kaayaan alam jeung sabudereunana. Tempo. Kakaler jiga dowong. Kakulon gunung, kawetan gunung, kakidul gunung. Jadi ieu tempat teh diriung. Gunung-gunung. Sarta nu lowongan ukur kabelah aler. Kabeda we jeung hiji tungku atawa hawu. Cik Sinajaya ngomongna kitu teh barejeng kanjak tunjuk nuduh-nuduhkeun kaayaan di dinya. Barang keur jongjon kitu korbat aya hiji kalangkang kode ngacurela tukangeun Singajaya ka Tut Wirosada. Gebuk Singajaya ngarenjang. Ari Wirosada jongjon we sabab teu nyahoon. Ngan barang nempo guruna ngarenjang Wirosada ge ruasen. Aya naon Bapak? Katinganna jiga durewas. Kenyang. Di dieu jiga aya nu teu beres yeuh. Sakilat beutek kareret ku juru panon. Ditukangeun urang teh aya nu ngajorela teuing naon tah. Ceuk Singajaya barjeng terus malikeun awak. Wirosada ge malik numampahna teu kebat. Jep jerempe melong kana daun-daunan nu aroyan tetebak angin leutik. Tegalan anungan ukur di balaan ku tatangkalan laletik teh harita makarasa leuwih jempling batan biasana. Aya sorak manuk mangan hawar-hawar, borok-boroning aya uncal jajauheun mencak, kupu-kupu teu aya nu lampang. Lila-kulila Singajaya ngarasa penasaran, terus ngalengkah lalaunan ngadeuketan hiji rungkun anu teu jauh ti manehna. Sadengkeun Wirosada atuh gancang ngicrik nuturkeun barjeng taki-taki. Jajantung ratug bisi aya musuh anu datang. Ya coba jempol ka dieu duduk. Bapak kebelah dieu. Singajaya ngaharewos barjeng tutunjuk. Wirosada ngoreleng atuh kabelah kenca terus ngatayap ka hiji rungkun teu jauh ti manehna. Sadengkeun Bapak Singajaya mah terus maju bari waspada tuluiatna. Bisi aya balai anu tumiba cenah. Nah barang keur kitu teh. Guru baceng aya nu luncat tina rungkun sariar gueur disada tarik pisan. Horeng si mana horeng maung lodaya nu kacida badagna. Rek ngarontok ka Wirosada atuh puguh-duan ngajenghok bakat kuriwas. Malah Singajaya mah bari keteu nulih kana nanaon. Jorelat nubruk eta maung barjeng ngeupeulkeun pereupna. Hiu beruguna kana walikat hareup eta maung. Gaur maung teh harita ngagaur deui. Balik barjeng nyebetkeun ku hareup kana beungeut. Barang jeung kitu atuh Wirosada tadi luncat ka gigir gancang nubruk maung bari ngalugas bedog. Hiu kolebat cekok nangal pisan kana tonggong eta maung. Tapi estuning mata kaget. Bedog ngampul teu beda we jiga ngadekaret. Wirosada ngarasa bengong gaur eta maung teh harita balik ka Wirosada dua suku anu hareup nyamuk muruk kana beuheung. Gan lumpat udah gagabah. Singajaya melangeun manehna ngagorowok tarik barjeng ngajejak ka kembong maung. Kolebat jubet jungko eta maung teh harita. Gaur disada matana buria buncelik burahay beureum. Wirosada gancang mundur manehna ngarasa keung sabab sakilat oge geus ngarti yen eta maung teh lain sambarangan lain maung samanea. Ayeupkeun bedog tajeb. Moal aya gunanya. Singajaya marentah deui. Atuh Wirosada teu baha gancang bedog diasupkeun deui kana salangkana. Terus taki-taki jeung iatna pikeun ngajaga balai. Panon mah melong ka sakadang maung anu ngadepong arek ngarontok ka Singajaya. Sadengkeun Singajaya geus masang kuda-kuda. Panon ngureleng kata maung bari huntu ka krot. Bangun anu keuheuleun pisan jigana teh. Maung naon eta atunya duh. Mana gede-gede teuing ih. Jeung waduk deh. Teteraku bedog. Ceuk geurentes ning Wirosada. Barejeng terus panon ngureleng ka sakadang maung. Hatena ngerasa inggih bisi Singajaya kemenangan.
Anas sabrut atuh teu mau ngarajang beri ngagaur. Buntutna kentang, marangan suku katuhu anu bareng duana narek ngarontok beuheung Singajaya. Tapi Bapak Singajaya teu ingkah. Kuda-kuda beuki kuat dieusi tenaga. Leungeun katuhu dikahareukeun duanana. Barang suku Maung datang sakaligus dipake nuai suku Maung. Berai muka. Kakenca jeung kakatuhu breh dada Maung ngemplong. Yo, baru gaur eta Maung ngagaur di sada bari jeung ngalengak kakakna. Hampir ngagubrag nang karak bengkang. Tapi sakilat malik deui ka Singajaya siap. Suku katuhu nyabet beungeut lap kaplos. Kuku Maung anu rageteng teh nyabet angin. Ari Singajaya atuh maju salengkah bari nyodokeun peureuk kana igab burung Maung. Yo, beledung. Gaur eta Maung ngagaur gagauran deui. Sungutna calawak nembongkeun sihung. Modal sia. Ya nyaon gawari ngaganggu kaing. Ceuk Singajaya berjeng maju deui salengkah. Leungeun katuhu geus dieusi tanaga deuk nonjok tarang Maung. Ari musuhna tetela jiga boga perhitungan. Najan heueuh sifatna Maung, manehna teh gagabah. Bisa naksir-naksir ngeker-ngeker kena kekuatan lawan. Cilung sakadang Maung teh luncat ka geger. Ngadeuketan ka Wirosada. Teu wani eueun ka Singajaya mah. Atuh puguh Singajaya meninggalnya. Cilung luncat mun sakirat. Ngahadang sakadang Maung supaya teu ngaganggu ka Wirosada. Nu harita geus sayaga deuk ngalawan. Mundur kahe, mundur jang. Wirosada teu baha. Cilung atuh manehna luncat mundur. Di barengan atuh ku hate hanjaka. Hayang ngajaja ngalawan Maung etang itung-itung diajar. Sok kalajan teu boga kakuatan anu bisa diandalkeun. Tapi teu wani baha ka guru. Nu tangtu leuwih apal kana kaayaan sakadang Maung. Berang. Saha nu dicaka sia? Rek nyaon nuturkeun ka aing. Lamun hayang keneh hirup mantog. Mun hayang modal geura maju jeung aing. Itu ceuk Singajaya nantang kawas ka manusa. Panon molotot kana beungeut Maung. Sorot panon Singajaya jiga nu nanceb kana heherang panon Maung. Buktina we eta Maung teh kekereceman kawasan seram. Terus undur-unduran beri gegerem matak paur. Suku mah masih keneh dina kayaan siaga. Siap pikeun narajang ka musuh. Buntutna tetep kentang. Nandakeun nu amak muncul jelema mah. Jeung siap pikeun nuduk musuh. Ae. Rek ngayawan ka aing. Ayo sia maju jeung aing sia. Singajaya nantang bareng jeung kitu ngalengkah ka hareup. Panon tetep murlang. Gaur jureot. Cilung eta Maung teh nubruk deui leuwih tarik batan tadi. Ayeuna mah atuh harita teh ngaladada Singajaya. Sihungna rek ngokos tarang. Singajaya atuh geus teu kuat nahan amalah. Sabab asa diganggu ku eta Maung. Kalawan teu panjang mikir harta keneh. Ngawatak ajian banyu rasa anu geus leuwih sampurna. Matakeun ngadorongkeun dua leungeun ka hareup. Awak doyong jiga arek rubuh, tapi ngandung kekuatan anu rohata. Modal sia berang. Singajaya atuh harita ngagorowok pajarkeun teh modal sia belang. Beres kitu dua leungeun ngablesat ka hareup nganteukeun hiji kakuatan anu rongkah. Mapag dada sakadang Maung anu keur ngalayang nubruk mangsa. Hiup judeak atuh kana dada Maung kawas aya barang teas anu nembrang. Gaur eta Maung teh disada. Terus ngajungkal ka tukang. Tonggongna niban lemah. Goren teh kramek kap nangtung deui kalawan ajeng. Kuku-kuku jiga naranceb kana tani. Tapi Singajaya teu mereka sembetan. Banyu rasa digunakeun leuwih rongkah batan tani. Syuk, belum gaur Maung disada. Bari ngablesur kaluhur kawas ka bawah ku angin barat. Maung belang roesan di awang-awang berjeng telat kegauran. Ngalayang jauh pisan. Dituturkeun ku panutup Wirosada anu kacida pisan kagetna. Singajaya teu marerek ka sakadang Maung nunggus kabawa ku angin tenggelanana.
Terus ngusap bungut sarta seleuleu ngadeukeutan ka Wirosada. Nu harita masih kene colohok bengong teu ngarti kana naon-naon nu keneh kajadian. Ujang, poe munggadan benang gangguan. Bapak mah apa bilisan? Apa naon teh kitu, Bapak? Eta teh lain maung samania. Tapi hiji maung anu geus meunang ngalaki. Sarta yakin datangna ka dieu teh aya nu marentah tah. Ceuk Singajaya, paromanana bangun anu teu sugema. Lantaran nalampahanana aya nu ngaganggu. Barang ngadenge omongan Singajaya kitu Wirosada ge kaget. Malah pok harita. Saha anu mewaranganana nya Bapak? Maung naon atuh anu nama teh? Eta teh maung ingu nu geus ngarti pisan. Tangtu gilatih tileuletik sangkan ngagugu kana sakabeh parentah dudunganana. Barandene kitukeun bae. Teu kudu jadi buah pikiran. Lantaran naon, lantaran geus tangtu bakal modal. Rag-rag kana taneuh kalawan moal aya nu nulungan. Yuk, aya mah urang ruekeun pagawean nu katunda. Teu kudu mikir anu lain-lain. Ngiringan, Bapak. Singajaya kawas lumbung panjang omong. Bisi ngaganggu kana alam pikiran Wirosada meureun. Nu memang beuki panasaran bae. Keukeuh hayang sagala nyaho kana Rusia di eta leuweung. Ayo, Wirosada. Nangga, ari kitu mah Bapak nanging. Upami aya waktos mah duh. Abi teh hoyong terang kana alakon eta maung. Manawi we aya gunana engke. Ku Bapak. Rek didongengkeun ke nya. Tapi ayeuna mah ulah wakal dipikiran teuing. Naha, lainnya madang ngaganggu kena pikiran Ujang. Anu diperlukeun pikeun ngulik ilmu ti Bapak geus. Tong mikir anu karitu. Ngarti? mangga sejang ngiringan. Yuk. Mangga. Duanana terus saleumpang di kalayan tenang. Singajaya salilana mereka terangan kana katerangan nu yakin ngeunaan kaayaan di eta Tegal. Wirosada di Bandungan kalayan Daria malah dicatat jroning ati sanubari kaayaan dirinya dititehnan kabeh sangkan kanyahoan ku Wirosada nu baris jadi urang dinya. Mangsa alam nyerelek hante karasa. Nyaho-nyaho asar we harita teh. Wirosada kabawa asup deui dibawa asup deui ka guha ku Singajaya. Tapi aya bedana jeung waktu kaluar kapaksa dipangku deui ku Singajaya. Sabab can bisa ngungkulan kaayaan alam di dinya. Nu matak bahlak. Ngan ayeuna mah Wirosada teu ngrasa inggis jajauhun paur. Malahan mah jadi penasaran. Hayang gira bisa asup ka guha sorangan ulah dibantu bae ku guruna. Gah, ieu kaya. Ceuk Singajaya. Sanggeus aya deui di jero eta guha maung,
diuk yang harapan ka Wirosada. Bikin nganyahokeun alam di dieu cukup sakitu weh raanan. Engke oge bakal katambahan deui. Lantaran naon lantaran unggal poe hijab teh kudu aya di Tegal. Ngalatih diri ngasakeun ilmu panyembuh. Tapi ngeunaan ilmu ti bapa mah wayahna moal waka bisa dibikeun ayeuna-ayeuna. Kunaon Bapak? Lantaran hijab kudu bebersih heula atuh. Babersih kumaha Bapak maksudna? Ya. Hijab teh kudu mandi meresihan awak terus puasa 3 poe sarta ulah ninggalkeun anu 5 waktu deui. Oh iya. Poho euy. Hari hijab sok salat atawa cara. Lain suri. Asok nama Bapak nangin. Tapi naon? Romaos adi belang betong kene Bapak. Sok eleh kene kohoream. Cakapeung salat, cakapeung tara. Tapi lolobana cara nya. Ada ngajawab sajujurna. Tiwanin bohong ka guruna. Atuh Singajaya gemes semua pok harita. Oh, kola tuh. Mungkin kumah hijab kawani belak-belakan ngomong ke nusa nyana. Kenyanyaon anu geus mah. Ngan wayahna Kasep, dimimiti ayeuna mah kudu diajar leuwih leket. Ulah rek ninggalkeun 5 waktu. Cenah ka perkara dipuh jeung hoream mah moal leungit moal. Sabab naon? Sabab setan ida jilatna tuluh salilana ngagoda ka urang. Ka ayeuna Bapak rek marenyaho. Pikeun tata jeung carana diajar. Ragapkeun. Nah Bapak, Kaiji kudu mandi heula sing bersih. Terus puasa sakumaha nu geus disebutkeun tadi. Satuluyna unggal poe rek diwirid ajian-ajian ku Bapa. Nu kudu kapibanda ku urang secara sampurna. Omat Kasep. Sing bener-bener dina diajarna. Naon sababna Bapak ngomong sing bener-bener lantaran mun bisa mah ulah kudu malikan. Sakali ngajarkeun kudu bisa. Sakali ngajarkeun kudu bisa. Hijab diberi waktu 4 bulan ku Bapak. Pikeun ngulik sakabeh ilmu-ilmu. Tapi Bapak miharep pisan ka hijab. Sangkan ujang bisa membanda eta ilmu. Kurang tina waktu anu geus ditangtukeun bieu tah kitu Kasep. Insyaallah Bapak. Abdi bade soson-soson dina diajar. Abdi moal ngamomorekeun kana ieu kasebetan. Margi memang dipilari ku abdi. Syukur aku gitu mah. Bapak percaya ka hijab. Percaya kana tekad hijab. Nu sakitu alus tur hade. Yuk. Ayeuna mah urang kacai heula. Ngarah ujang jadinya ho. Saur Singajaya berjengjung nangtung. Terus lempang meluka hijiliang di pojok buha. Wirosada ngiclik nuturkeun berjeng hatena mah panasaran. Hayang geura nyaho kana tujuan jadi guru.
Geretnya disada patembalan jeung baturna mapaesan kaayaan harita da memang mangsa alam khususna mata poe geus dendeh ka belah kulon. Wirosada dibawa asup deui ka guha ku Singgajaya, tapi bedana jeung waktu kaluar kapaksa argayang dipangku ku Singgajaya. Sabab naon tacan bisa ngungkulan kaayaan alam di dinya Wirosada mah matak bahla pisan. Ngan ayeuna mah Wirosada teh ngarasa inggis jajauheun paur. Malahan hayang jadi penasaran, hayang kira asup ka guha ku sorangan ulah dibantuan ku guru. Kaina kieu kekayep. Cek Singgajaya sanggeus aya di jero guha nya hareup ka Wirosada. Bikeun ngayahokeun alam di dieu cukup sakitu ke bakal gajaman deui. Lantaran ungap boy hijab ke kudu aya di cagaan ngalaki diri ngasakeun ilmu panemu. Tapi wayahna we ilmu ti bapak yang mawak bisa dibikeun ka hijab. Kunaon lantaran hijab kudu bebersih lah. Aku hanya kitu lamun hijab atuh geus bak-blakan ka bapak. Ngomong ke nusanya nyatanya nyaon geus mangancung mecainya kudu diajar nu leuwih raket. Ya, kudu daek sholat sakumaha biasa umumna batur. Insyaallah Bapak, abdi bade soson-soson dia diajar. Abdi moal ngamamorekeun kana ieu kasampetan. Margi memang dipilari pisan ku abdi. Syukur Bapak percaya kenapa teh keadaan hidup sakitu hajena yuk. Urang kacai wayu ngadah hidup jadi nyaho. Singgajaya nangtung terus lempang nguruk ka hiji liang di pojok guha. Wirosada ngicik nuturkeun bari hatena penasaran. Hayang geura nyaho kana tujuan jadi guruna. Keplos Singgajaya asup ka hiji liang ka tempona majikan leutik. Tapi nu asup bangun gampang. Wirosada kencan ngicik nuturkeun horeng simana horeng eta teh jalan anungan ukur soranganeun. Tapi teh hese da leumpang oge lalebasa ngan kacida poekna da pugus sasat dina liang. Ya teh jalan ka mana Bapak? Geuning mudun mun nurugtug tuturkeun engke ge nyaho sorangan. Ieu teh salah sahiji tempat latihan. Hijab kudu ngabiasakeun maneh leumpang dina kaayaan poek jeung jalan anu heureuk. Sangka nyaon sangkan jadi tuman. Sarta moal ngarumas namun segelempang tipeuting panon hijab kudu nurutan lalai. Awas dina kaayaan poe. Tah di dieu tempat latihanana. Kumin ngaliwat ka dieu mah bakal tuman. Cep Singgajaya berjeng terus leumpang kalawan tenang. Dituturkeun ku Wirosada. Eta jalan teh heureuk jeung mudun poek teu aya cahaya pisan. Parandene kitu Singgajaya mah teh kagokeun. Bangun geus apa lebah-lebahna berboroning parona beunta. Jigana najan peureum ge moal burung lancar lumampahna. Kitu nya Bapak. Kartos atuh ayeuna mah jantan sagaropeun nu aya di dieu mah tiasa dianggo latihan. Bener kitu asal urangna rajin. Kabeh ge bisa dipake pikeun alat latihan. Marang ge mah kudu nyorang jalan ieu. Ka mana deui atuh Bapak? Cukup kulun capek ngalewatkan gawir undang cawing. Aduh, engkau nyebut aduh hijab kudu bisa. Jalan anu disorang beuting rungtung mudun. Katincakna teh meulikeun camewek tiis kawantu batu cadas anu tara kapoyanan. Jeung miis bari jilancing nyusu. Akhirna jog anjog karujugjug. Horeng simana horeng muru ka dasar jurang. Di dinya aya cai ngocor meuli herang pikabitaeun. Nyorolok dina cadas bodas anu geus lalegok. Dah. Kadieu jona teh jang. Nya hijab pisan paranti mandi Bapak pet. Hijab di geura mandi di dieu. Ya kudu sieun ya moalna naon.
Najan aya oge da bangagang wasa higap mun manggih langir kiamai kawa orai orangnya ay kawanyo we nu ngajak nyurut ulah dihoroyan we hare-hare hirup we sabab dia mah memang tempatnya nu karitu teh ceuk Singajaya berjing ngareret ka Wirosada nu harita gawena teh celohok bengok we celohok bengong netenan kaayaan lebah dinya nu mata keung jeung ngalawang ret kagigir hatena ngalenyap sabab dina batu cadas anu semu baseuh loba langir ting karayap ret kaluhur ari-arian meuli ngaguyung tembong aya sayang engang belah kenca aya nu ngaringkal belang segede inung suku eta mah Wirosada mengiting puringkak bulu pundung apa namana naon ieu teh moal Aisyah udah ngaganggu cek papa gepek geura mandi kayaknya Wirosada unggeh porosot nyalaan pakaianana geus kitu keteyap ngadeukeutan cai anu herang teh memeh gebrus mani ngucap heula bismillah ari Singajaya ngacantang berjenang ke paridu panon melong ka Wirosada bari beuwirna mah kunyam-kunyam jiga-jiga keur mapatkeun hiji ajian. Teku misalila Wirosada geus rengse mandina malahan magis make baju jiga tadi ku Singajaya di deketan memeh ngomong di tepah heula tak-tak Wirosada teh alah nyerawas aya naon bapak eueuh nyaon wah urang kaguha tapi urang nyorang jalan nu tadi ayeuna mah hijab kudu bisa ngarayap kana gawire cadas keun ku bapa ditempokeun ti dieu sok naik kayaknya sabiasa we sabisana heula ayeuna mah ceuk Singajaya berjeng nunduk kana gawir nunang tawing jeung semu basuh estuning mata kleueur atuh puguh eta mah Wirosada muni colohok ngan untunge gancang sadar yen manehna teh meureun keur dilatih ku guruna sangkan sagala bisa kunaon kada ngaurang mangga guru kalawan teu sadar bibirna nyebut guru apan biasa nama bapak tapi pikeun Singajaya mah teu jadi urusan ngan ukur mesem we bari jeung neuteut sadengkeun Wirosada singkil sabadana maca bismillah terus atuh harita naik kana cadas ati-ati pisan lumampahna teh sabab teh nyalahan gawir teh memang da punggu salirana tara kasorot ku mata poe Wirosada maksakeun ngarayap bari jeung leungeun ulup aya nyangan pamungkangan aya cadas anu nonyol segede hulu kuda kumanehna dikeumbingan tapi lieur meulikeun kalesang estui matak sing sareset kana hate tetara borat ya mun aing ragrag kumaha mangkaning sangkilang mangkaning dihanap loba batu sarekeut jeung kasih dalung kawinnya ya apa naya guru piraku teu tanggung jawab nitah kieu ceuk geus hatena Wirosada bari jeung terus atuh ngarayap kalawan ati-ati sukuna rada ngalaper tapi hate beuki buleun paniatana geus teteg atuh najan bari jeung loba kapaur oge akhirna mah bisa mapai-mapai eta gawir kalayan salamet sang para pamirsa ieu carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara anu sarua mangga dibaris neraskeun ieu carita dina bagian anu ka-40 hijina. Hatur nuhun ku mangrupi perhatosanna ujing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.